Aya usaha pikeun urang ya, minimal pikeun urang usahana kumaha carana tatkala urang di jero kubur teh henteu cara jalma nu kekelelepan, urang bisa disalametkeun dina alam kubur minimal ya. Minimalna urang ngabiasakeun opat perkara ya, jeung ngajauhan opat perkara. Nu kahijina ya, nu kahijina urang ngabiasakeun ngaraksa salat urang ya. Carana perbuatlah atau lakukan salat urang anu ayeuna isa ayeuna, yaitu salat anu terbaik ya. Sabab naon Pak? Can aya jaminan urang bisa ngalaksanakeun salat isya deui engke. Kitu di subuh, duhur can aya jaminan Pak. Beuting ke urang dicabut nyawa ku Allah, wallahu a'lam. Teu apa urang mah. Rahasia Pak maot mah. Ngan pasti. Ya, rahasia tapi pasti. Ya. Eta Pak. Jadi urang ngaraksa salat baik tina waktosna, raksa ku urang waktosna naon? Berjamaah atuh ayeuna mah. Ya, berjamaah, seringkeun berjamaah. Ya. Nu salajengna berapa sadayana? Selain ya tina ngaraksa netepan, ngaraksa salat urang ya, supaya urang naon? Usaha urang pikeun terhindar tina azab Allah Subhanahu wa taala di alam kubur, maka biasakeun urang sedekah. Ya. Sedekah Pak. Ulah nunjuk wae ka batur, urang mah teu boga naon, entong. Sedekah, naon Pak sedekah teh? Sedekah teh sagala rupa yang mendatangkan kebaikan gitulah. Ya. Sagala rupi anu matak ngadatangkeun kahadean jeung matak ngadatangkeun ridona Allah Subhanahu wa taala, eta sedekah Pak. Naon wae mangga, nu boga harta ku harta, nu boga ilmu ku ilmu, nu boga tanaga, nu boga pikiran ku pikiran, nu boga seuri ku seuri, atuh senyum mah senyum atuh tong jamedun. Sedekah Pak, senyum ge. Ya, sedekah. Ya. Nu salajengna biasakeun mulai saat ini biasakeun ngaos Quran. Ya, dina kitab Nasoih menit lepat Pak. Ya, dina makalah anu beh ditu mungkin aya hakna ibadah maca Quran teh minimal dina sadinten urang maca 100 ayat, eta kara kacumponan hakna ibadah maca Quran. Nu terakhirna seueurkeun zikir. Naon wae zikir mah mangga Pak. Sok asal kuncina lillahi taala. Mangga sok seueurkeun zikir. Terus salajengna berapa sadayana salian ti urang ngabiasakeun opat perkara, urang kudu ngajauhan, biasa ngajauhan opat perkara. Opat perkara. Nu kahijina jauhkeun diri tina bohong. Nu salajengna jauhan hianat. Naon hianat teh Pak? Naon hianat teh? Kaluar tina parentah, urang khianat Pak. Ya. Urang geus dipercaya ku batur. Percaya ya urang teh jadi kieu, urang kaluar tina kepercayaan eta, maka urang khianat. Geus dipercaya ku batur, urang jadi anu misalkan urang malah khianat, urang malah teu amanah. Ya. Eta Pak khianat. Ya. Nu salajengna jauhkeun diri tina ngadukeun jelema, ulah ngadu domba. Ya, ngadukeun
ngadu-ngadu jelema ya, si A mah kieu adukeun ka si ieu, si A mah kitu, si B mah kitu adukeun ka si A. Tah nu kitu teh teu beres Pak. Moal beres jelema nu kitu tah. Ya. Moal beres jelema nu kitu. Da betak urang dihindari. Nu terakhirna para pasadena ieu masih keneh mungkin aya sebagian urang nu masih keneh ngalaksanakeun. Naon Pak? Sembarangan ngompol. Apa ngompol? Pipis sembarangan. Kiih di mana wae atawa kiih nangtung kadang-kadang asok keneh. Hah? Asok keneh? Nyeun angka 8 atuh. Baheula mah pan di jalan, baheula inget simpuring Pak. Keur di jalan teh nyeun angka 8. Minimal Pak, hapunten simpuring ya. Upami urang kahampangan ya, nuju kahampangan ya, minimal adabna nagog lah. Pan sieun ngecret. Hapunten Pak, eta jadi alasan. Sieun ngecret kunaon lain buka calanana. Pan di WC. Masih kene wani di luar?